Haha, karunya kita siapa? Yuk bener gitu. Om itu teh saya. Habis ya di Bukan duit lagi palingan 1.000. Oh, benar. Ngomong, gimana kan dia? Tadi teh kita. Oh ya sama Mak. Di mananya? Oh, kenal ya Bapak mikir kiwai. Itu capek ya Allah. Dibully, dihina. Buka kantornya. Buka kantornya. Ayo mana? Tos kisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna buka buku paket IPA bab 4. Gaji nanti buka buku paketnya. Bicara Bu, sampai badai bisa tinggi tidak terkecil. Nah, bisa ical. Sudah nama orang Bu. Yang di sekolah. Ah, si Aning mah terapi nggak kayak wajib. Malah nanti berwinding. Hahaha, percaya kalau gitu. Si culun ka mana nya geus dua poe teh sakola. Tahunya aku naon. Kumana meureun dibeli wae. Lain kurang ku dibeli lagi kumane. Tapi kan mana ge pipilueun. Yang geus we teh kudu dipikiran kembae. Tanya Bu abi teh Ya buat kesalios gaji. Gaji lah ke sekolah. abi teh graduatis Bu ingin ngalian amalan pakai pelajar tapi hese. Sing sabarnya gaji, ending sekolahnya. Masalah bekal mah teh ibu. Coba Bu, sampai tengah Bu. Yang satu ibu wilayahnya gaji. Iya ya sedikit rezeki dan gaji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak si culun asup deui. Kumaha sih terbalik murid anyar asupna sakapeung. Sakian geuning sih ka teh. Jadi ngarasa salah. Eta buku batu nusukan kita di Ayo baca.
Oke, nuju milarian mengadopsi mangkali sareng sareng ibu, tapi ibu teh tos nyaah pisan kagaji jika anak sorangan. Ibu oge tos diskusi sareng sareng ibu ge hayang gaji jadi mangkali ibu. Batal lagi bagelnya terus apa nabi satu ibu anu bagel oge. Aya tuh gaji ka bumi kana bang gaji. Ya ayeuna gaji disebut ibu mama. Jadi, ayo minta hampura di kamar sok ngomoli wae. Naon Gabriel? Ayo tuh sareng abi ayeuna calik kerap deui pelajaran pada mulai. Ya gaji. Atur dulu man. Bu, Nah, biasa kumaha caritana gaji. Kamari teh abi teh galean dagelan kangge biaya hirup abi bapak sareng guru nawarkeun abdi jadi ulang kali angkatan. Pas pisan bu guru oge nuju milarian ulang kali kangge diadopsi di guru lagi. Terus nyaha pisan ka abi tilas abi nanti lamun dicatet ubah satenan zaman ketiga aya di kosong mangga di hidup abdi. Abi bersyukur pisan geus dikenalkeun jalan anu bagus jadi alhamdulillah geuning sareng nyaahkeun ka gaji. Hampura abi di sok ngaboli wae ti kamari. mun Gabriel. Aja bapak geus digaji watir di dia sorangan jaga dibuli wae. Untung we diadopsi ku ibu guru. Nah, siapa kemana? Kan mana gini lo nggak boleh aja lo bagus. Sok ayeuna mending minta hampura kasih gaji di sekolah. Gaji. Abi hampuranya, abi ngerasa bersalah ka gaji. Abi ge hampuranya. Ya tenang